Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala urang aya dina sehat rupa ranjang yuswa-nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasubri para wargi balad-balad ki Sunda di mana be ayana. Mangga urang sami-sami Bandungan deui atuh lajenganna carita jakarana karangan Amburos ayeuna baris kasanggakeun bagian anu ka-72. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos disungsi dina bagian anu ka-71. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam peuting di hiji patempatan nyatana di Tegal Honje cenah anu harita atuh nyatana aya di imah Sinini. Gitunya di antawisna atau Sinini Mang Japar nyimayang katut nyi arum rengganis teh arunya harita teh keur ngarobrolkeun naon rupa kajadian di lembur Sindang Sari. Kumaha atuh para kaum damu sarayana lajenganna ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami Bandungan ku sarayana mung kade hilap like, subscribe, komen sareng toe lonceng arunya. Atur nuhun kumarupi perhatosanna mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh can peuting pisan. Lamun diukur ku mangsa mah kurang leuwih mangsa samemeh isa meureun. Di dinya teh aya nu ngariung di jero imah leutik teh horeng si mana horeng. Hiji tangtungan nini diriung atuh kudua wak noja jeung Mang Japar anu harita keur diuk. Malah keur kitu tepok harita nyimayang ngomong kalawan daria ka Mang Japar. Mang Japar? Abdi. Aya naon nyai? Kita tadi cicing wae. Sok dugikeun. Kieu pamangnya. Cek pangemut abdi mah sok sanaos lelas oge komplotan rampok teh sasah dilawana sumung. Nanging apan urang teh kedah aya usaha tuh Mang. Naon margina saupami maranehna teu dilawan tangtos bakal langkung seueur urang lembur nu janten korban. Laras lajang kumaha Neng? Nya atuh kumargi kitu urang teh ulah cicingeun saenggana teh kedah tiasa milarian tata jeung cara pikeun ngarebut deui lembur Sindang Sari tina kakawasaan maranehna. Insyaallah Mang, abdi siap sadia sayogi kanggo ngabantu saupami diperyogikeun mah kitu. Cek nyimayang ngomong nineng terewelan. Padahal dina hati leutikna mah den rek merangan bapakna tapi hayang merangan anak buahna sina tumpur ludes meureunna nya. Para wargi di dieu atuh Mang Dedi nampi WA ti saderek Sutrisna. Nomor HP-na teh urang disebutkeun tungtung nawe unggul 0238. Alamatna di Kampung Legok, Cirebon. Naroskeun anjeunna da Mang Ded cenah. Meni gancang-gancang teuing cenah ta Mang teh. Mang Japar cageurna. Harita cenah.
Nges ngariung deui kieu atuh para kaum dangu sadayana umumna khususna ka saderek Sutrisno. Pangna Mang Japar geus cager deui teh meureunnan saeutik gedena nyimayang oge nyambung nyarungsum nyumbang tanaga jeung pikiran oge ubar-ubaran. Apantang tos Sutrisno ge nyagan uninga yen nyimayang teh anakna raja begal. Jadi teu aneh atuh lamun bapana nyatana Badrowi atuh mere ramuan-ramuan ti piluweungan ka anakna nyatana nyewayang sedengkeun eta ramuan-ramuan kitu teh ka anak buahna mah Bah Badrowi teh ngarasiahkeun kitu lo nya. Da kitu mah gancang cager parantawisan leungeun si nini taduka saha nini ti mana teh lo nya. Mang Dedi kita can terang gitu. Nah gitu can Sutrisno nya. Janten nyimayang teh pan anak jaduk gerot atuh ngubaran nu kitu we babarieun meureun da bapana ge meureun sok minang ngubaran anak buahna. Kitu meureun nya lah jadi pikiran atuh. Tapi atuh nya kanggo ka Sutrisno di Kampung Legok anu ujung HP-na 0238 atuh nuhun. Alah ampun nuhunnya. Hayang langsung dibalas dina mangsana mamang mawa carita. Tak kitu lo nya kasadayana we moh. Janten nyimayang teh pan anak garong, anak raja garong. Jadi mang Jafar teh babari cager lo nya. Lantaran nyimayang boga ubar ramuan anak gitulah nya. Atuh nuhun Mang Lutfi perhatosanana. Mangga urang lajengkeun deui lo nya. Sabenerna mah nyimayang teh jero hatena mah lain hayang merangan nu jadi bapana tapi hayang merangan anak buah bapakna. Malah menis sumanget pisan bikin maranehna mah. Ngadenge kitu pok atuh Mang Japar harita. Aduh, nya hatur nuhun pami kasanggaman sarea kitu mah Neng. Dalaras maranehna teh teu tiasa diantep kitu bae. Urang kudu sagancang nanyeun tinakan. Matang ke puting mah urang teh kudu indit ka lembur we ka Sindang Sari pikeun naon pikeun nalung teh kayan di ditu. Ari ngeunaan rancana nu saterus namanya geun urang tangtukeun engke kumaha tah lamun kitu satuju ye Nyai ye satuju pisan abdi Mamang. Nuhun atuh nyimayang kumaha aro Neng arum satuju Mang. Kumaha ari ini halus eta rencana teh Jang. Tapi omat dina ngajalankeunana kudu sing apik jeung tariti. Sagala rupana ulah gurung gusu getas harupateun. Sangkan naon sangkan sarerea aya dina kasalemetan. Ari sabab garong anu rek dilawanan teh lain garong samanea lantaran maranehna teh diuloguan ku saurang jalma anu geus katelah telengas taya ras-rasan anu katelah nyatana ngaranna teh badingkut. Sanes badingkut atuh man ini Badrowi poho nyata Jang lah jeung si man ini harita bari jeung neueup atuh kan Mang Japar kitu pok-pokanana sinini mere pepeling kanu tiluan samalah mah atuh ret atuh harita ngareret ka nyimayang anu keur diuk digeureun jiga nu keur anteng ngahulang jeung ngalamun. Pok deui Mang Japar harita samohon laras pisan ni kasauran ini teh tangtosna oge atuh bade hati-hati da pugu anu ngaran Badrowi teh sanes jalma samarangan. Hatur nuhun kana sagarupi pawejangna ti saera sepuh. Insyaallah sadayana ku abdi bade diestokeun pisan ni supados naon supados sagarupina aya dina kalancaran. Nya atuh sanggeus kitu mah babadamian sagarupan mah geus dianggap rengse we. Gancangna mangsa alam dina jero ieu carita. Tika catur panjangna peuting urang kocapkeun kaayaan teh geus peuting pisan.
Harita teh atuh kira-kira wanci. Lamun diukur ku waktu mah aya beureun kana jam 10 peuting mah. Mang Japar jeung Nyi Arum kitu deui nyemayang geus saragedang dan maksudna arek ninggalkeun eta patempatan. Tiluanana teh poho morowa pakarang pikeun ngajaga diri cenah bisi aya bahaya, bisi aya mara bahaya di jalan. Da puguh aya rek kalembur teh kudu nyorang pasir jeung tegalan. Sanggeus sagalana kawilang tarapti mah Mang Japar, Nyi Arum jeung Nyi Mayang amitan ka sinini. Anu saterusna beral harita kene oge tiluanana lalimpang gagancangan. Bari jeung dipiring ku sora jangkrik di kendangan ku sora gaang, sakapeung masuk dialokan ku sora lonok pating keureuleung. Sedengkeun di langit harita ti bentang meuni katempo, meuni paranang pating kadiceup jeung pating karetip, mapaesan atuh kaendahan alam peuting bari jeung nyaangan kanu keur aya di setengahing perjalanan. Koreak di sarada mapaesan kaayaan alam peuting jika nu mila nyaksian katilu jalma anu keur lalimpang dina jalan satapak, sakapeung atuh sok narabas kana ka tengah leuweung atawa kana tangkal eurih nya atuh gancangna ieu carita. Aya paribasa jauh ti burung cunduk anggang ti burung datang, ari ku dikeudeuh mah Mang Japar sapara kanca harita geus anjog ka sisi lembur Sindang Sari. Reg atuh areureun tiluanana waspada tur iatna. Panon rutret ngawaskeun ka jero lembur Sindang Sari nu katempona mah mun tiiseun. Estuning sepi jembring camewek teu aya sora anu kadenge pisan. Eueuh nu batuk-batuk acan. Da puguh kayaan alam geus beuting harita teh jigana masakumna pangeisi lembur teh geus sarare tibra. Mang Japar, aya naon neng? Mun sempik ieu lembur teh nya biasana mah dasok aya nu ngarona, tapi ayeuna mah mun dikasimpe. Nyi Arum ngomong ngaharewos ka Mang Japar bari jeung panon mah rura teret ngencang ngatuhu ka tukang jeung ka hareup. Laras pisan neng, jigana bae eueuh anu ngarona barudak teh yeuh. Horeamun meureunna puguh. Garongna oge atuh aya di dieu jeung raja-rajana. Jadi kenaon atuh ngarona oge ka teu ari kala ka matak tuluh meureun neng. Mang Japar, aya naon neng? Anu saterasna urang teh bade ka mana sareng kumaha ieu teh? Kieu ai sakawit nama neng. Mamang teh hayang balik heula ka imah. Maksud teh hayang neang heula barudak. Tapi sanggeus dipikir dibulak-balik dipapai dia rasa-rasa. Aduh kunaon mang? Aduh bisi amprok jeung si Oded katut baladna. Da puguh imah mang atuh aya di tengah lembur. Jadi rada bingung ieu teh mangnya kudu kumaha heula atuh. Itu ceuk Mang Japar. Jiga anu keur ngomong sorangan we, manehna jadi ngerasa bingung teu mengitungtung susah nu taya hinggana ari sabab hatena mah hayang pisan balik ka imahna teh da geus sono ka anak jeung pamajikan ka karasa poe dipanggih ge. Parandene kitu Mang Japar oge hariwang deui sok sieun pasaran og jeung si Oded sabaturna. Da geus pasti atuh matak piriweuheun. Ngadenge kitu atuh harita ti Mang Japar pok deui atuh Nyi Arum. Mang, kulan. Kumaha lamun urang ka bumi na Mang sami deui atuh?
Kumaha orang kabumi namang samid siga jiga nama aman pami kadinya mah da bumina pan rada nyengceling alias nengang tebih kabatur anggang kata tangga Ceknya Aurum mere usur dadaku nama ka Mang Japar nu katempona gerada bingung harita ngadenge kitu pok Mang Japar tah terus pisan neng duh nya urang ka imam jang samid we ayeuna mah yuk suga-sugane acan sararep maranehna nyasa geus boga kacenakan kitu mah kalawan teu micenan waktu di Mang Japar jeung Nyi Aurum dituturkeun ku Nyi Mayang tiluanana harita sapsup ka jero lembur lalumpangna rerencepan jeung sasalingkaran teu beda we jiga bangsat sasalingkaran mubus kanu buni jeung nu parwek terus mapai-mapai bibir imah ari nu dimaksud deuk ngajugjug ka imahna Mang Samid anak Nabi Ijah teh nu kaparengan imahna teh rada nangang di batur nya tekung selila tiluanana geus aranjog beka pipir imahna Mang Samid nu kabeneran lebah deui nya mah rada hararium reg atuh nu tiluan teu eureun terus atuh narangtung deukeut jandela bari jeung ngadedengekeun kaayaan di jero imah nu tetela sepi jempling malahan mah Mang Japar mah atuh harita neangan bilik anu rada carang keur noong maksudna mah sabab hayang bisa nempok ka jero imah Mang Samid sok sanajan di jero imah diadungan ku saukur kacaangan ku cahaya cempor aju anu digantungkeun dina bilik tapi atuh harita Mang Japar cukup bisa awas sarta jelas kana kaayaan di jero barang berehnya puguh we atuh Mang Japar teh kacida ngarasa bungahna naon sababna bunga di jero imah aya dua lalaki ngora keur dariuk dina samaksa heulai nu saurang awakna jangkung nu teh lian iwati Samid nu boga imah ai nu saurang deui mah awakna rada penek besekal katemponna keur diuk bari jeung nangkep tuur jiga nu bingung teh lian ti sobat medok manehna nyatana si Ajo duanana atuh harita keur ngaharulang weh saurang oge eueuh anu ngomong jiga anu bareak diomongeun nyaasan geus kanyahoan kitu mah Mang Japar harita kene terus lalaunan harita kana jandela berjeng gageruan kitu gelaun ya Mid hei ya Mid buka oi ieu kuring ya barang ngadenge jandela aya nu ngatrokan jeung aya sora jalma anu ngageruan atuh Mang Samid jeung Ajo duanana meuli curinghak terus lereret bari jeung silitanya Mid aya anu kakatrok we kana jandela kadenge teu kumaneh cek Ajo nanya ka Mang Samid lalaunan bari jeung melong kadenge samala ieu anu ngageruan tapi sahanya ika tuh tempo atuh kaditu ke heula tuh kudu puguh heula nanaon oge bisi jelema jahat sia teh Jo kitu cek Mang Samid manehna teh gagabah nya terus atuh duanana jarempe deui bari jeung ngadedengekeun kaayaan di luar sabot keur kitu ngang kadenge deui anu kakatrok tapi ayeuna mah kana panto samalah sorana oge beuki jelas Mid, ayo gancangan buka panto. Teu kudu sieun ieu mah kuring Japar. Jeung Neng Aurum, gancang sia buka bisi kanyahoan batur buru. Kitu ceuk Mang Japar. Ngaburu-buru harita teh. Mang Samid jeung Ajo ngadenge kitu selih reret duanana. Sakedapan mating harulang tapi campur jeung kaget. Komo barang ngadengen di luar ngaku ngaran Japar kitu mah. Manehna jadi sieun lantaran apan ki Japar mah geus dianggap maot. Da puguh harita awak hate dibalangkeun teh ku Bah Wadrowi. Tadi beurang kaayaan kitu teh atuh geus kaharti ku Mang Japar ge. Matak teh jadi ambeknya nungguan we kalawan sabar. Sabot keur kitu serog atuh Neng Aurum harta maju ka hareupeun panto. Sarta teh talangke terus atuh kakatrok bari jeung ngageroan sorana halimpo estuning matak geunah kana ceuli. Kang Ajo, Kang Samid. Hei, jin enggak buka panto teh ieu abdi. Aurum,
putrina Pakuwu. Alah. Barang ngadenge kana eta sora awewe anu halimpu mentak dedengeun. Nu tetela moal matak poho deui pikeun maraneh nama. Duanana harita teh batin gurubug malikir panjang terus atuh harita muru kana panto sarta terus blak mukat tulak raket berai panto engab dibuka breh katempur. Di luar aya 3 jalma anu kerajeg narangtung, tapi can pati sidik sabab keayaan di luar ngan saukur katempo remeng-remeng. Sadangkeun atuh nu aya di luar barang harita nempo panto imah geus engab. Tiluanana nungguan harita teh. Terus atuh paling sok asup. Asup. Cek si Ajo harita nita asup bari jeung culang cileung. Terus saya tu pating kadabus arasup kabeh ka jero imah sarta gancang nutupkeun di panto bari jeung ditulakan jiga tadi. Ari mangsami jeung si Ajo sakadapan mah atuh siga nu kasima. Saurang oge eueuh anu ngomong sakemek-kemek acan. Ukur panon we anu malencerong teu ngiceup-ngiceup. Sidikeun nyedik-nyedik kanu anyar datang. Anu tetela geuning. Mang Japar jeung Nyi Arum rengganis dibarengan ku saurang mojang geulis anu pikeun maraneh nama asa kakarapagi harita. Yo, Samin. Kunaon kalapatin arulang yo. Nah poho deui kadek. Cek Mang Japar harita bari jeung neuteuk panuduaan. Mang Japar yang mimitian ngomong ditujukeun ka sami jeung Ajo anu keur molohok we jiga nu jantungeun. Mang Japar ieu teh nya. Cek Samid harita tumanya ka Mang Japar jika nu teu percaya. Ai panon melong jika nu hayang sidik pisan. Nyai teh salah deui ieu teh. Dewek yo. Samid. Ta ieu teh Neng Arum piraku poho deui ieu teh. Apan urang teh karek oge 2 minggu teu papanggih teh. Nya sanggis yakin kitu mah. Mang Samid harita kene oge ngaronto ka Japar di jeung Jang Ajo. Samalah atuh bari jeung duanana oge panonna cari nakdak pakat ku bunga sabab nempo Mang Japar geuningan masih kene aya di kieuna. Alah. Alhamdulillah geuning salamat Mang Tening. Ya Allah Robi, atuh nuhun Gusti Allah nu Maha Kagung Maha Kawasa boros satadina mah kuring teh geus beak harapan Mang lantaran basa harita waktu dibalangkeun teh atuh kuring sabatur-batur terus neangan Mang nah di mana ragragna cinta lah. Tapi tawala digulik sakoge teu kapanggih. Si Ajo harita ngadongengkeun kaayaan maranehna sabatur-batur. Nalika atuh Ki Japar harita rek dibalangkeun ku Babah Drowi. Mang Japar harita dumareuda manehna teh da pugu atuh bakat ku atoh bari jeung sedih ongkoh. Mang oge nya geus apalah kana sagarupa nama ayeuna. Geus lah teu kudu sedih urang saera teh kudu sadar Mending oge ayeuna mah urang dariuk terus urang ngobrol jeung Mang. Kitu deui sareng Neng Arum yo. Nya poho deui Neng Arum kumaha salira da Mang Neng? Alhamdulillah Kang Ajo. Abdi mah pangestu. Ret atuh harita si Ajo ngareret ka Neng Arum. Bari jeung salongkrong atuh ngajak sasalaman kitu deui Mang Samid. Terus atuh ditempanan ku Nyi Arum bari jeung imut. Sanggeus kitu mah ret atuh Ki Japar ka Nyi Mayang. Nuti tadi teh tedaikeun ngeulung ngomong manehna mah. Yang Ajo, yang Samid tah. Ieu kenalkeun ieu Neng Mayang ieu. Cek Mang Japar harita bari jeung rutret atuh ka si Ajo katut Samid. Nya sanggis diwawuhkeun mah Mang Japar atuh saong atuh jeung Samid Ajo geng. Ngajak sasalaman bari jeung manggut tandaning hormat ka Nyi Mayang. Nu saterusna harita gek atuh dariuk deui dina samaksa heulai.
Sedangkan Mang Samid alias pribumi terus atuh ngaleos muruk ka dapur. Telila atuh geus balik deui bari jeung ngajingjing teko jeung cangkirna. Malahan mah terus sore-sore diasongkeun ka hareupeun semahna. Sanggeus kitu magek atuh Mang Samid diuk deui sila menikeun karekop di gireun Ajo. Iya, Jang Ajo, abi. Kitu deui ka Mang Samidnya. Cik sok gera dongengkeun anu sabenerna nah kumaha kaayaan lembur urang ayeuna ye. Nya Kang Ajo. Sareng kumaha atuh nasibun bapak kalipun biang. Nah aya kana ji lembur ieu tanapi kumaha? Neng Arum nyambung nyarungsung ke kecapan Japar tadi. Hatena mah Nyi Arum teh geus ngarasa teu sabar ku hayang gara-gara nyaho kana nasib nu jadi indung bapana. Sedangkeun Mang Samid jeung Ajo ngadengi pananya kitu ti Neng Arum teh puguh we atuh. Mun pating harenghap narik napas panjang, malah terus atuh duanana oge silireret. Da puguh ngarasa berat pikeun ngomongkeunana kayaan pakuwu jeung bojona ayeuna. Da geus pasti atuh Neng Arum teh bakal sedih mun seug didongengkeun. Mang Japar, gitu deui ka Neng Arum. Barabat atuh harita Mang Samid ngadongengkeun sakabeh nu kajadian di lemur Sindang Sari. Tisanggeusna Mang Japar atuh dibalangkeun sarta Nyi Arum oge kabur ninggalkeun lembur. Samalah ngeunaan pakuwu jeung Ambu Rodiah oge. Indung bapana Neng Arum oge biijah pembantuna. Nu ayeuna keur jadi tawanan malahan mah dijadikeun badega ku Bah Badrowi jeung anak buahna. Kabeh ditetek seeutik oge eueuh anu kaliwat da puguh atuh ngarah ka harti beureun kan ngadengekeunana. Atuh barang ngadenge kana caritaan Mang Samid adu sarupa kitu. Neng Arum hatena meuning ngaleket teh sedih beakarep. Awak asa lungse sarta teu kaampu berebei atuh ti mata kaluar maseuhan dua pipina. Sedangkeun atuh Mang Japar harita teh beungeutna meunikeun katara nyiak beureum bari jeung huntu kakerot ngancing bakat ku amek meureun. Ari peureupna anu buleud harita dikeupul-keupulkeun jeung diadu-adukeun bakat ku gemes hayang bisa malas kana kalakuan jahatna Bah Badrowi. Teu nyahoeun Mang Samid mah nya kitu deui sararea teu nyahoeun yen digigireunna teh camplu aya jidinya. Nyatana anak Bah Badrowi nyatana Nyi Mayang teh. Ari Mang Samid pok harita tah Mang Japar kitu deui ka Neng Arum sareng Kang Neng Mayang. Ayeuna nuju kajantenan di lemur urang teh. Sakumna urang lemur kabeh oge geus bingung jeung susah. Tapi nya adalah di kumaha atuh da puguh atuh teu aya kakiatan pisan pikeun ngalawan. Da lain lawan-lawanan jaba biasa atuh maranehna teh. Ceuk Mang Samid nutup sakabeh omonganana. Samalah bari jeung terus ngeluk tumungku da puguh manehna jadi kababawa sedih. Komo ada nempon Neng Arum anu geulis keur ngumbar cimata mah. Hatena bet asa kabawana langsa. Nya keur sakadapan mah eueuh anu ngomong. Sarerea atuh ngadon jararempe simpe bet jigagaang anu katincak. Ngan saukur kadenge sorana pas we anu pati ngarenghap. Kulantaran eueuh nu ngomong Nyi Mayang harita pok ngomong. Mang Japar, tiasa pemi abdi bade ngeringan cumarios. Ceuk Nyi Mayang harita. Bari jeung neuteub ka Mang Japar. Ngakara ngadenge omonganan tumanya ka Mang Japar. Oh, mangga Neng bade sasaurana naon Neng Mayang. Kieu Mang. Naon rupi kajantenan nu ayeuna nuju tubibat di lemur Sindang Sari ieu. Jelas teu tiasa diantep. Dumasar kana eta saenggalna urang kadang ngadamel tindakan Mang. Maksudna supaya pami abdi gaduh usul hakin tengkenana bade ditampi atanapi mangga Neng mangga geura sangemkeun mangga. Nah aya bade naon nah naon atuh usul salira teh Neng. Kieu Mamang usul abdi anu kahiji urang kedah tiasa ngabebaskeun sepuhna Neng Arum nu ayeuna janten tawanan. Rupi anu kadua
Urang kedah tiasa mapak wadia balad anu saseur-seurna, utami nama para pamuda anu masih keneh rageng tanaga, sareng anu keresap bebela kanggo kepentingan balarea. Pikeun ngahijikeun tekad kanggo numpes komplotan garong anu dina wangkit ayeuna, kacida ngarugikeun kasadayana. Kitu pok-pokan Nyemayang. Reg Nyemayang harita ngomongna eureun heula, terus muterkeun paneuteup kanu kasakur anu araya di dinya, anu keur ngabarandungan kalawan daria pisan. Ngadenge kitu pok atuh Mang Japar harita. Lajang anu salajengna kumaha Neng? Kieu Mang, rupi anu saterasna urang kedah tiasa mendakan saurang jalmi anu linuhung sugih ku pangarti jemar ku panalarna, anu kerasa ngabantu kana sagarupi ka sasaurang. Sareng anjeunna gaduh kasanggupan kanggo mayunan bahwa Drowi nu janten sumber ulun-ulun pangacau kajahatan. Kumaha tapami kitu Mang? Cek Mayang pang nama bapana dina hatena mah anu kitu teh. Nyemayang ngomong tandes sarta ditungtungan kutumanya ka Mang Japar anu harita kereng ngabandungan barijeng unggut-unggutan tanda ngarti kana naon rupa sakabeh omongan Nyemayang. Waktu cukup mangsanya kapan para pamirsa, cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah Mang Dedi mudah-mudahan sehat sadayananya, biasa ditepang damukeun sareng jujutan ieu carita anu baris ku Mang Dedi dipaju dina bagian anu ka-73 nalunya. Hatur nuhun loh gumarupi perhatosanana kedah hilap like, subscribe, komen, jeung lonceng matoel. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.